warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sampurasun. Tekinten bingahna simkuringna Zahra Nuril Khairunisa sareng simkuring Agni Lestari tiasa deui marengan anjeun kalayan rupi-rupi informasi nu panganyarna sareng tiasa dipercaya dina Lipas. Liputan 11. Urang ditembeyan warta enjing ieu dinten Salasa kaping 30 April 2025 kalayan beja ti dunya ekonomi. Pamirsa, harga emas ngalaman kenaikan nu signifikan di tengah tangtuna ekonomi global. Dina perdagangan dinten ieu, harga emas kacatet naik saeudeung 1,5% janten $2.150 Amerika per ons. Tingkat pangluhurna dina 2 bulan terakhir. Kenaikan harga ieu dipicu ku ngalemahna ajen tukar dolar Amerika sareng ningkatna kahariwang investor karena potensi resesi global. Emas nu dipikawano salaku aset safe haven janten pilihan utama para pelaku pasar. Di jero negeri, harga emas batangan produksi Antam oge ngalaman kanaikan. Dinten ieu, harga emas naik saageng 20.000 per gram janten 1.250.000 per gram. Kanaikan ieu ngadorong peningkatan aktivitas jual beli emas di sababaraha toko perhiasan. Sanajan tren harga nunjukkeun kanaikan, para ahli keuangan nyambutan ke masyarakat pikeun tetep hati-hati dina investasi. Kumargi pergerakan harga emas masih keneh kapangaruhan pisan ku dinamika ekonomi global. Sakitu warta ekonomi ieu tetep salut simkuring pikeun informasi aktual sanesna. Simkuring Agni Lestari, Simkuring Zahra Nuril Khairunisa. dugi ka patepan deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.